si Kido kemana nya ieu aing neangan eueuh. Amunisi geus aya ieu teh. Lah aing neangan tempat teh heula. Kayak telepon si Kido na. Tuh, yuk. Unggal libur gabut nah, ya minta ampun. Balong batur ieu teh. Padahal mun dicolong laukna ieu teh paling jadi sangka kusero. Tapi dah kayak nu bogana euy. Kemana tuh nya? Ukuran kah murah gitu lah. Dia mah buah batur. Tak euy ngeunah mun di dieu mah jiga na tempat mah strategis. Coba buah batur euy kita kacirin mah. Nah, iya amusnya sigis aya. Telepon si Kido. Aduh. Mana ya euy, HP teh disada-sada. Yuk kala ah. Tah dulu. Teh nelpon. Oh, kumaha? Maneh di mana Kido? Urang di dieu ya biasa nih, di si balong batur aing sok ulang leong pan unggal isuk ge teu puguh. Ya aing boga barang bagus ya. Bisa ka dieu teh maneh? Aya barang bagus. Wah, atuh. Di mana ieu tempatna ya? Heeh ya, aya teh sisri dingin, aya kawah-kawah hijau. Kayak tempatna ku aing diserlokeun. Aing di OTW-keun sok we serlok heeh. Tuh. Heuh atuh. Tah deuleu aing ge. Aya barang bagus cenah. Panas bae kieu mah enak meureun. Indit euy. Aing geus leuseut yuk. Aya kitu setengah perjalanan mah yuk. Masih Putri nyarelok ka kebon kieu atunya. Cika panggihun batur kitu ieu na. Aduh, kurang tuluykeun cenah mah. Ka mana ya? Ka dieu euy jalan pintas teh. Dulu. Buat. Sia jauh na yuk. Dilana sia. Duh, ieu barang bagus ya? Heeh. Baik banget. Batu cangasaan. Sok atuh sangat kasaan. Buka. Kapan heula lah? Samanya kudu aing heula pan sieun moana ge. Tah aing kudu nama mawa tah. Ieu Mustang kretek. Atuh ieu cang ieu heuh setengah-setengah. Cang kana tutupna heula kieu. Kagok sih mas setengah-setengah kia ya. Aduh ya aing. Sekarang lagi saya tutup botol di seranya ya karena hulu aduh. Minum lagi gitu. Cih sama Kido kalah di picenan itu duitnya ah. Nah ya tadi bah mana benehna? Tanya apa na benih naon kitu? Kapan urang titah ku indung mana neangan benih eta lalu teh benih naon? Ti panan indung urang marek tandur meureun benih pares bukan. Kumaha atuh manehnya teh tempatna? Teuing lah cong teangan we yuk. Heuh atuh hayu. Teu ya. Neng, kamarana ya kali Iya, Neng, eureun kali ya. Ih, ngajis teuing tengah poe kieu tangange marabok dina saung sugan teu aridang udah ini. Jir domanya dilecehkeun ku awewe. Udah gatuyu udah ge. Atuh ayeuna. Coboran wungkul aing dititah ku indung deh. Cengek ieu. Ya ku alus-alus teuing euy. Menikos tiga barang ieu mah. Mantap euy, heuh gemukna mah. Tuh. Tiga barang si Kido kan. Dele-dele teh ku aing. Cing, aing keberangan ieu nyokot tegeran. Kalau geus jam 11 manten. Dulu eta. Hak. Ya cecebor wanci kieu teh meureun paeh cengek. Woi, majet. Heuh pan aing keberangan yeuh. Ceborna. Tuh, dakeun we ieu mah yeuh. Si Madu tah cengek nagina. Teu barang si Kido. Di mana ka mana eta? Juga memuat tegeran aing mah. Diwari. Gua sarua aing oge. Keberangan. Nyokot tegeran aing teh tadi masang salapan lasi kieu teh peutingan aing teu kaburu teh udah hudangna beurang nih. Cih, atuh kumaha eta? Meureun paeh cengek di ceboran ci kieu mah.
coba cenget kus bareureum mun aing mah jual labakeun sama pisan karyang. Oh, mah parah ieu. Aing dijual ke loba duit anu mah euy. Jeung ekala tegeran mah bisi beak manten geura kalah paregat jeung si kieu mah. Jeung ngalikan kalamun aya menang opat beuh tilu, tah aing minta hiji mah. Jeung di imah euy jeung kana uci. Wah, babasian. Kan ge acan kudu hiji ge ieu geus jong sama. Tidak teuing meureun, da teh beak cek aing eupana. Heuh atuh aing kalandah heula nya ka tegeran heuh, da ditu ge masang aing dua. Oh, Jung. Ya yang modal di imah us cai deh. Video pemodolan. Wah, aing ceren dewe modalna lah. Oh, kamera. Hoi. Goblok. Kalau modal di dinya, atuh beureun tegeran aing kalau moal dihakan aya modal di dinya mah. Teu ideng sama. Duh, mang nyeribeuteung ye di imah us cai kapan? Tadi di balong eueuh di tatabana. Tah aing modal di dieu we kalah kage. Hampura we eta mun tegeran eueuh nu nyorang mah. Ripuh nyeribeuteung. Atuh meureun tegeran aing kalah garung sama. Topan aing geura kalah utuh geura laukna ge ngahakanan tai. Aing dulu eta kalau menang cingok kematian goblok ieu mah gara-gara si Kaslay kalah kata dihakan upan aing kalah ngahakanan tai we meureun Gana is modal. Itu liternya modal. Salah itu. Tino gundul-gundul nang segi secangkeun nih. Indra kan. Woi, ngat. Naon cenanya boroyak ke setengah poe ji. Naon lai? Kadengnya aing. Kayak naon? Siang naonnya bor tengah poe kieu kehet. Lain mah tita tadi ti isuk-isuk nyebor mah lain tengah poe kieu panas. Pan aing kasarean tadi. Tambah kesel we mah nyebor ning. Ti duiteun nungkul cengekna. Cang balik we yuk. Aing da geus nyeborna yeuh. Nama tuh? Aing tas modal da dieu. Kamu lompat aduh. Naon si marane nuturkeun uyuhan. Nya ih teuing aing masieun. Ada aren-aren ka dieu teh. Pan aing teh bogoh ieu teh. Aduh. Naon si lalaki teh geus mabok bau cungur da ieu mah. Aduh. Ya aing ka tiga jeburkeun ieu mah mending 6 jam udah gede ya yo. Ya tuh naam. Nah, ieu keuna tengok laki kitu mah. Heuh. Enahan bini we. Heuh, ieu tanggal bini. Heuh. Atuh nabi yo tuturkeun tuh. Dah udah ini jamak kitu mah. Iya, ieu benerna. Heuh, sigana mah ieu da wah deui. Ngoyo atuh lah tang cabutan mah. Geus meureun imah ngala bini teh. Heuh atuh ieu cong koko-koko itu ka ditu ka anak. Aing lieur doa ya. Ya ada. Dolong tuh dah awewe dolong narong dengan kitu cang sepak we tuh. Ayo cang sepak we nu kitu mah. Zaman eta. Sabarkeun dieu. Dai kalau beki laledok ieu mah. Heulah 6 jam pokoknya gue kawalungan. Heuh, di rumah we caina saal.
Dog kabeh eueuh nu meunang ieu teh. Woi, nak, lai. Hayang lauk sia ka diguat turun. Boleh. Bojeng kan keruan lu. Woi Jack. Naon euy? Di wae. Lauk cenah. Arek. Yuk. Yo, mana euy? Oh tuh. Mana lauknya? Hayang lauk sia nya. Ku aing ge heueuh hayang lauk. Bisa cang bardahkeun rek palungan. Cang kabelah hilir ram. Pan aing tadi 3 gram eueuh ning basa eta ge. Sam cang kabelah hilir we. Panas di paparanting wo lai. Kadang suka naik lauk kan. Sama tuh lah kan. Siap kali kelamat. Lu cuma disuntrung kan anjing. Nah itu, kita lalap. Ayo, ayo, ayo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.